isuk dahar jam 7 jam 8 teh geus lapar deui. Kina akibat badag kerep. Itu teh salah aja. Ulah salah nu diingkeun lain ari dahar zaman ayeuna. Beuteung teh sok gancang apa. Pantat diberak ayeuna mah. Berak. Baheula apa tara diberak. Lain gitu nu pukulna mah. Mun aya zaman ngamasakeun lain ari tanaga sang ayeuna dahar jam isuk. Dahar jam 7 eta jam 8 geus karasa 8. Jadi kerep siapa dah. Badan kerep yang ngambak saja. Dalam musik leutik carang mah insyaallah kekuatan gizi eta makanan teh bakal hilang. Kayak coba. Kahati kan kahati bener geus. Kahati bener seperti ayeuna badag kerapnya. Gancangnya no contoh abi mah seperti ngomong mari kan. Diangon ngaleglegan tutut kan nya. Jeung di parat ayeuna kulun teh. Da misi keneh ayeuna tereh singrarek keneh ayeuna meunang tutut gede. Da eta teh meureunna digiring mah jadi masih saeutik. Nah, pantes. Makanya masih ayeuna urang kurang lemes teh mah pantes gancang hayang ge gitu. Meri kos kitu. Apa kitu komedi para bang tutut teh gancang, no? Gancang tapi gancang sih gancang ngerekak deui gitu. Pami ayeuna di BMB